Lajeng naon deui kahandapna anu nomor ka 5 wa tasdiqu jeung anu kalimana nyaeta ngabenerkeun. Tasdiq teh ngabenerkeun bi ayyaqulal qalbu kalawan yen ngucapkeun hatena raditu ridho abdi bima jaa bihi kana perkara anu dongkap an Nabi sallallahu alaihi wasallam ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ati orang teh bari ejeung kudu yakin, bari jeung kudu ngagerentes dina hate ridho kana dongkapna Nabi sareng risalah anu dicanak ku Nabi. Cirina kumaha? Cirina jalma anu iman seperti kitu kana naon perkara nu dongkapna ti Nabi, cinta kana sunnahna junjunan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ari ku cinta mah kitu bakal ditiru segala rupana. Sok nempo dina TV ya jelema anu resep ka Roma Irama ti mimiti gaya bicarana dangdananana jiga oma diturutan anu resep ka Iwan Fals kitu anu resep ka artis biasana ieu teh naon aya cinta aya resep. Namawi nu cinta ka Nabi ge kitu bakal nuturkeun bakal niru kana naon rupi anu dilakonan ku Nabi. Malah aya sejarah anu ngadongengkeun pan ari Kangjeng Rasul upami nuju numpak kuda ngalangkung hiji tempat aya ranting. Kangjeng Rasul salirana ada jangkung pan jangkung ageung begitu bade ngalangkung ranting teh ngahalangan ngelok. Dipengker para sahabat henteu sajangkung Kangjeng Rasul. Artina lamun teu ngagilek kitu numpak kuda teh lolos. Tapi ku sabab hayang nuturkeun ka Nabi sok sanajan rantingna padahal mah jauh begitu gedebuk ngelok dan Nabi ge ngelok padahal mah jauh eta teh. Malah dugikeun ka Kangjeng Rasul parantos ngantunkeun oge setiap sahabat ngalangkung ka palebah dinya sok ngelok padahal tatangkalana mah wallahu alam saurang geus daya. Saking naon ieu teh? Apakah dorakan kudu cinta ka Nabi mah meunang jaminah. Ya, cinta ka Nabi mah meunang jaminan. Maka urang sembarang cinta, ulah sembarang hobi resep teh ka saha we urang. Anu jelas-jelas lah, anu jelas-jelas bakal menguntungkan. Maka andai kata di antara orang aya nu resep make gamis dengan niat sunnah Nabi, ngajalankeun sunnah Nabi, alus. Ayat jelema nu resep make imamah sejanaon gara-gara cinta ka Nabi silahkan teruskeun. Sok sanajan terkadang sebahagian guru-guru orang sok aya berbeda pendapat. Berbeda pendapat teh kieu di antara nama keur pangkat urang mah santri tong make imamah teuing. Naon sabab? Oh itu bisi suul adab ka ulama. Atau orang bisa ditanya masalah hukum agama tuluy teu ngarti gitu. Anas we di imamah gitu. Aya nu kitu guru urang teh. Aya deui anu berpendapat kieu rek pinter kana ilmu agama rek teu pinter kana ilmu agama gitu. Rek ulama rek lain ulama. Ari urang dasar cinta ka Nabi mah nganggo imamah sejanaon sejak itba ka Nabi gara-gara cinta ka Nabi pake. Aya dinu kitu. Maka kira pribadi antum ya rek make imamah bae dasarna naon ngamalkeun sunnah Nabi. Dasarna naon cinta ka Nabi. Abi mah era sieun ditanya teu bisa eupe kumaha dinya. Jadi mau kieu kanu make imamah misalkan make imamah mana kos geus pintar wae kumaha anu nanya henteu pek. Sebab
Di antarana gaduh guru teh anu nitah aya, anu tong waka aya, engke geus cukup gitu. Kahartos ya. Jadi cinta karena sunnah-sunnahna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipayun parantos didongengkeun kumaha barokahna bersiwak teh geuningan ya. Siwak teh adalah sunnah Nabi anu diantarana jadi jadi asbab kemenangan umat Islam keur peperangan di Mesir gara-gara naon eta teh ngamalkeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sing yakin apapun sunnah Nabi, apapun langkah sikap Nabi itu teh bakal mengandung kejayaan, bakal mengundang ridhona Allah Subhanahu wa taala. Jam sebaraya? Hah? 10 langkung 13. Sabaraha menit deui teh? Oh 7 menit deui nyaman kana 10 teh. Terus hiji deui we nya anu nomor kagenep naon deui akhlak anu terpuji anu pakuat pakait jeung urusan hate teh nu nomor kagenep wal ikhlasu jeung anu nomor kagenepna nyaeta ikhlas fil amali dina ngadamel amal pagawean. Naon ari ikhlas teh wa huwa tasfiyatul qalbi minar riya. Ikhlas teh nyaeta tasfiyatul qalbi bersihna ati minar riya tina perkara riya. Ya rupa-rupa takrif atanapi definisi ikhlas ya. Tadi dia diantarana ikhlas teh tasfiyatul qalbi minaria bersihna ati tina sifat riya. Lajeng qala al-Fudail bin Iyad qala ngadawu saha al-Imam Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad teh adalah seorang tabi'in. Jadi anjeunna nanti adalah kurun tabi'in. Dina manaqib al-Imam Fudail bin Iyad, Imam Fudail bin Iyad adalah seorang ulama besar. Anu lamun ninggalkeun flashback ka pangkerna, Imam Fudail bin Iyad adalah rajana perampok. Asalna mah dina sejarah. Malah Imam Fudail bin Iyad ieu teh adalah tokoh rampok anu sangat disegani. Jadi lamun batur mah ngarampok di perjalanan, jadi kapungkur sok aya kapilah kelompok-kelompok rombongan nu berangkat berdagang gitu, tadi tengah jalan teh sok dipegat. Di tengah jalan padang pasir zaman baheula tu jauh ka ditu ka dieu sok roba rampok. Tah Syekh Fudail bin Iyad mah lamun ngarampok tara lobaan meskipun nu dirampokna ratusan kabilahna. Jadi lamun ditangtang itu ratusan teh anjeunna mah nyalira we. Malah lamun perang jeung 100 orang dibunuh kabeh eleh kabeh. Maka namana teh disegani Syekh Fudail bin Iyad. Jadi batur mah ngarampok teh da mikir-mikir ban gitu. Wah, nu ngabringna ge lobaan mah nya dirampok ku sorangan atuh. Hah? Cek nalar logika mah nu eleh nu sorangan, maka batur mah sok nyeun kelompok deui tah Syekh Fudail bin Iyad mah sorangan. Jadi harta rampokan teh kabehanana teu dibagi-bagi milik sorangan. Luar biasanya gagah ya. Masyaallah. Nah, saurna dina manaqibna dina hiji waktos nuju keur mengendap-endap keur nyumput rek megat kafilah per nu rek dagang
aya nu ngorobroh ieu rombongan tong ngaliwat ka dieu euy cenah aku naon kitu ieu aya Fudail bin Iyad teh gitu tempat nyumputna teh di dieu ieu padahal Fudail bin Iyad kadengekeun astagfirullahaladzim ieu jelema teh sieun geuningan ku urang oh nya tuh cenah ulah ka dieu dong pindah di jalanan ka dieu ngajeleng tah tina panyumput Kang heup beureun kuring teh Fudail bin Iyad teh atuh beuki reuas heuh begitu rek lumpat tungguan si ngoreng geuningan ieu geus mulai dongkap cahaya-cahaya hidayah itu Gusti Allah salila ieu teh urang teh dipikasieun ku batur teh geuningan euy ngaran kaula teh ayeuna mah kieu sebagai bentuk permohonan maaf ayeuna mah kami rek nyadiakeun tuangeun leuteun keur aranjeun sigana mah rek eureun ngarampong teh gitu lajeng masak Fudail bin Iyad teh waktu harita teh nah di antawis rombongan saurna aya hiji jalmi anu ngaos Quran dibacakeun ayat Al-Quran tentang tobat tak buleud lungsur taufik hidayah geus di syarat ayat rek eureun ngarampok teh akhirna milarian ulama milarian guru terus belajar nu pada akhirna janten ulama besar begikeun ka Imam Fudail bin Iyad salah satu daripada periwayat hadis Nabi ya luar biasa ya tak kitu mantak urang ge euy ka batur teh ulah nganggap batur teh anu tukang maksiat teh gote we urang ulah boga rasa urang halus we sebab naon ternyata urang teu apa kumaha nasib kahareupna jalma nu tukang maksiat geuningan Syekh Fudail bin Iyad pada akhirna janten ulah samulina urang ayeuna daek ngaji teh wallahu alam kahareupna mah naudzubillahi min dzalik bisa jadi urang eureun ngaji di tengah jalan mugia urang mah sing dipaparinan ka istiqomahan sadaya ya da buktina naon aya sawarehna dulu urang anu berkelimpangan di tengah jalan ya asal nama daek ka masjid hadir mulai sibuk gawe naon terkadang urusan nanti gara-gara kawin tadi narajin perung kawin tuluy mulai kan eureun kada si iki rek kawin eureun ngaji pan teu apal nasib teh nya teu apal urang nasib nu tadina urang resep ruang riung di masjid bisa malah resep riungan teh pindah ka nu lain auzubillah maka orang tong pernah mengklaim bahwa batur teh salah ninggali tukang maksiat orang teu apal ge kaharupan siga kumaha Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab siga kumaha lalakon awal di akhir masyaallah gitu maka tetaplah keur urang mah senantiasa husnudzon kumaha cenah saur Al Imam Fudail bin Iyad kieu cenah kecapna teh tarkul amal li ajlin nasi riyaun wal amalu li ajlihim syirkun naon cenah tarkul amal ari ninggalkeun kana amal kahadean li ajlin nas gara-gara arah-arahan manusia riyaun nu kitu teh riya wal amalu jeung ari nyieun amal kahadean li ajlihim gara-gara arahan manusia syirkun maka nu saperti kita adalah musyrik jadi kumaha artina tarkul amal li ajlin nas riyaun lamun urang ninggalkeun amal kahadean gara-gara manusia eta teh nu disebut riya teu alus upama kieu urang teh biasa ka masjid dengan setelan nyunah ya pakai gamis pakai sorban pakai imamah mawa tasbih gitu tuluy we hiji waktu aya nu ngaliwat wah subhanallah soleh banget engkau ya kemana tuh baji gitu. Terkadang ujian di mana ya sok dihareureuyan
Kalau di lingkungan orangnya terkadang santri init-initan pakai sarung, tacan damang, tacan garing, kasih mampu. Jadi pada akhirnya teh rek ngamalkan sunnah teh, loba dikekeak itu teh iman teh goyah kan gitu. Keur diajar dicela, eta mah cela juga muning keur ngahejeun kieu. Aya naon. Atuh pada akhirnya mah aing mah suka geus lah ka masjid deui moal aing mah. Naon beak dikekeak di jalan. Rek salat di imah we lah itu. Ta itu teh naon tarkul amal li ajlin nas, ninggalkeun amal gara-gara manusia. Riaun nu kitu disebut ria teh nu kitu, lain alus. Ya. Jadi sakur-sakur amal soleh tuluy ku urang dieureunkeun gara-gara jalma nu kitu disebut ria. Urang make sorban teh era euy. Urang make kopiah teh era euy, jiga aki-aki jiga kolot. Aya nyebut kitu, nyebut siga ustad aya kitu. Apakah hina antum disebut siga ustad? Karena bangga tuh. Alhamdulillah orang make kopiah teh disebut pak ustad euy, alhamdulillah bangga. Kartos gitu. Wiridan moal make tasbih era umpamana gitu. Sholat teh moal ka masjid moal puasa Rajab era urang mah. Naon sok dikekeak wae. Ieu mah calon ahli surga tuh deui. Eureun teh puasa. Heuh lain diaminan kalah eureun puasa. Teu nya teh setan baturan urang teh. Lain setan ka euntupan setan. Wal amalu li ajlihim syirkun, jeung ari ngamal gara-gara alahan hayang kapuji ku manusia tah eta disebut musyrik teh ngaduakeun Gusti Allah. Jadi musyrik teh lain nyembah berhala hungkul. Ieu dawuh Imam Fudail bin Iyad. Ketika orang salat gara-gara naon, gara-gara jelema, ketika orang amal ibadah gara-gara manusia nu kitu teh musyrik. Salat gara-gara calon mitoha da lamun teu deukeut jeung mitoha urang teh bisa bener mah tara salat teh. Anu sabab aya Ari mana kunaon bet kawin teu beja-beja ujug-ujug kawin. Era urang baturan kekeak wae. Batur geus karawin akhirna urang teh kawin. Lain kitu kawin mah lillah. Kartos. Jadi manana kieu yeuh kasararea khususna ka pribadi keur dina diri urang ati ieu da keur ngobrolkeun babahat teh potensi dina hate teh keur nyieun amal kahadean nyampak diri urang teh potensi keur nyieun kagorengan dina ati teh babalatak tinggal tergantung urang kumaha bisa ngamanajena nya bisa ngamanajena ibadah urang bisa teu ikhlas jeung henteu na ieu teh sebahagian ulama kakarek takrif ikhlas teh masih kene seueur di takrif definisi ikhlas nu sanesna. Alhamdulillah heula anan mah cekap heula sakitu. Anu leresna dongkap tina agama, anu lepatna murni tina kabodohan jeung kasalahan pribadi. Mugia nu leresna sing janten ilmu amal keneun manfaat dunia manfaat akhirat. Anu lepatna mugia sing aya panghapunten ti Gusti Allah taala. Mugia ladang pangaosan ieu pamit mah aya ganjaran kasayanana sing kapecretan kanggo ibu rama urang sepuh urang guru-guru urang. Baik nu masih keneh jarum meneng oge nu parantos marulih ka rahmatullah. Al-Fatihah.